teu bisa tajalli karena sifat bageurna Allah. Itu padahal mah lain Allah teu bager ngan urang nu rakus. Teu wareg-wareg dibere teh asa encan we. Itu sudah keletik asa can dibere geus numpuk ke dina sirah. Segala pamere indung jeung bapa teu sadar dibere indung ku bapa. Dibere mah ku batur saeutik inget wae 3 tahun inget keneh. Kamari dibere ku indung geus poho. Tak loba jalma kupur nikmat pamajikan ka salaki, budak ka kolot, loba nu kupur nikmat. Eta salaki ngerean terus asa teu dibere da ku majikan. Tetep we nyangka salaki koret. Beda teu kacumpunan ka hayang bener. Ah gitu. Dibere ku tetangga mah usah sikat ge inget 2 tahun. Tapi dibere baju ku salaki melang meuli 1 juta poho ke kersa minggu. Asa eueuh kaalusanana tah gitu. Kos budak ke kolot gitu. Budak ke kolot ya. Kaalusan kolot. Peda pertama ke SD dibiayaan ku kolot. Sanggeus kuliah mah kulantaran kolotna ripuh neangan sorangan. Dari geus teh tamat kuliahna ngakuna teh menang aing. Bapak aing mah teu milu ngurus aing, menang sorangan aing teh jadi insinyur ge. Oh. Eta kupur nikmat eta nu kitu. Sabab naon eta, Kang? Sabab salah tekad atanapi salah sangka. Jadi loba jalma nu ngadua salah sangka. Kunaon? Bari salah sangka. Sabab hate teu soheh iman.